Aya istilah hukum rimba, saha anu kuat manehna anu ngaraja. Kawas badak anu aya dina carita ieu. Asa aing awak gede, kulit teas, jeung sihungan, manehna hirup sangeunahna teu nolih kana kahirupan sato anu sejenna. Assalamualaikum sampurasun. Urang patepang deui di kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Sakadang Badak Eleh ku Peucang. Sok golosor. Kacaritakeun di hiji leuweung geledegan anu jauh kaditu ka dieu aya mangrupa-rupa sasatoan anu hirup rukun jeung tentrem. Tapi di leuweung eta teh jauh kawalungan ngan ukur aya cinyusu anu ngembeng ngabalong nu dijadikeun tempat ngarinum sasatoan. Ku sakadang maung anu jadi raja dina eta leuweung unggal sasatoan dibere waktu sewang-sewangan meh teu pacoro jeung pasea parebut cai anu teu pati loba. Tapi dina hiji waktu aya badak anu kacida badagna manehna nganggap dirina anu pangawasana. Sabab manehna boga sihung anu gede jeung kulit anu kedeplik. Manehna ngarasa maung ge moal sanggupeun ngahakan manehna mah. Kulantaran ngarasa bayeungyang padah aya halodo panjang, badak teh terus guyang dina cai anu tempat nginum sasatoan. Antukna sasatoan sejen anu biasa nginum di dinya ayeuna teu bisa nginum kusabab caina kiruh dipake guyang ku badak. Jabah harita teh keur halodo panjang teu saeutik sasatoan anu paeh kulantaran teu bisa nginum. Sababaraha kali sakadang mau ngingetan, tapi si badak teh teu pirosea. Asa aing awak pangbadagna. Nepi ka sababaraha poe badak teh angger we nguyek dina setu nu leutik eta. Manehna teu mikiran sasatoan anu sejen anu halabhab teu bisa nginum da caina kiruh tur bau ku kotoran badak. Malahan mah teu hiji sasatoan anu paeh kulantaran teu bisa nginum. Nempok kaayaan kitu sakadang maung teu cicingeun. Terus manehna ngumpulkeun sasatoan anu aya di leuweung eta keur ngabadamikeun kumaha carana ngusir badak eta. Sakadang bagong cik kumaneh lawan suruduk tah pan maneh teh boga sihung ceuk maung ka sakadang bagong. Tapi sakadang bagong gideg manehna wakca yen teu wani ngalawan badak anu sakitu ngajungkiringna jeung sihungna anu panjang tur seukeut pisan. Sakadang maung teu bisa maksa kulantaran manehna ge apal kana pangawakan badak teh. Anu matak ku manehna ge teu sieuneun. Kumaha lamun sakadang engang bisa teu mun ku andika sapara kanca diganggu sakadang badak teh sangkan indi tidinya ceuk maung nyarita ka sakadang engang anu datang ngabring ka dinya. Manawi juragan raja pan kulit manehna mah sakitu teasna seseureud sim kuring teu bisa nembus kana kulitna anu sakitu kedeplik. Ceuk raja engang sasadu yen manehna ge teu sanggupeun. Ari sakadang gajah kumaha pan awak maneh teh gede bisa meureun nyinglidkeun hiji badak mah ceuk maung deui. Ari gajah anu disebut ku Raja Maung terus nyarita. Sanes kitu juragan raja najan awak kuring lebih gede jeung aya sihungan tapi badak teh bedas pisan kuring teu sanggup ngalawan tanagana.
Jaba maneh nama sihungna panjang, beteung kuring bisa bucat mun disurudu ku manehna. Ceuk sakadang gajah sasadu oge yen manehna teu sanggupeun. Sanggeus mapai nanyaan sakabeh sasatoan anu gerde sabangsaning munding sapi jeung kuda, tapi eueuh hiji-hiji acan anu sanggupeun ngusir badak. Terus maung teh ngumaha ka sararea. Terus kumaha atuh ayeuna, cik saha anu boga wong bolongan, ceuk maung nanya ka sakabeh sato anu ngariung di dinya. Sakadang peucang anu kawentar loba akalna terus ngacung. Cobian kusim kuring juragan pokna teh. Sakadang maung anu nyahmeun yen peucang mah loba akalna, terus malik nanya ka sakadang peucang. Tah geuning, anjeun boga akal sakadang peucang, tapi rek kumaha rencanana? Urang cobaan ditipu wae ngan sim kuring teh minta bantuan ka sakadang kreuyeub keur ngabolongan eta situ meh caina nyaatan, ceuk sakadang peucang. Sanggeus disatujuan ku Raja Maung, bral peucang jeung sababaraha hiji kreuyeub nuju ka balong anu keur diguyangan ku badak. Terus kreuyeub rerencepan ngaliangan dina sisi balong, nepi ka balong teh bocor caina ngurangan. Terus peucang teh nyampeurkeun ka badak anu keur aniprek. Hei sakadang badak, naha teu ngarasa yen cai teh ngurangan kitu? Tanyana. Mimitina mah badak teh hare-hare, manehna ge apal yen si peucang teh loba akal jeung sok nipu sagala. Aing mah moal katipu sia, gerentes hate badak. Tapi lila-lila mah manehna ngarasa caina bener ngurangan. Terus manehna nanya ka peucang anu keur nyatuan di deukeut manehna. Nya kunaon bisa ngurangan kieu cai teh? Ceuk badak nanya ka peucang. Sakadang peucang mimitina mah sarua api-api teu ngadenge. Tapi sanggeus disentak ku badak, manehna terus ngalieuk. Terus manehna ngomong, itu di luhureun aya makhluk anu teu katempo ku mata nguyupan cai saeutik-saeutik. Kulantaran manehna mah teu katempo ku panon, jadi manehna teu sieuneun ku anjeun, ceuk sakadang peucang. Naha di mana cicingna mangkeluk eta teh? Ceuk badak nanya deui bakating ku panasaran. Itu dina gowok tukangeun tangkaloa, ceuk peucang deui bari nuncuk kana tangkaloa anu ngajungkiring. Atuh jung wae badak teh hanjat dina balong, terus ngagedik nyampeurkeun ka tukangeun tangkaloa panuduhan sakadang peucang. Naha ari brus manehna teh ngagebrus kana hiji jungkrang anu kacida jerona. Atuh manehna teu bisa hanjat. Manehna ukur bisa ku kulutus ngarasa kabobodo ku sakadang peucang. Geus kitu mah sakadang peucang terus ngabejaan Raja Maung yen ayeuna mah geus aman deui da sakadang badakna geus ngagebrus ka cungkrang anu pamohalan bisa kaluar deui. Sasatuan sejen nu aya di leuweung eta kacida gumbirana sabab maranehna bisa nginum deui sabihara-bihari. Mung sakitu dongeng anu judulna Badak Eleh ku Peucang. Dina carios ieu aya sababaraha kosakata Sunda anu jarang dipake dina kahirupan sapopoe. Sapertos pacoro hartosna parebut atawa berebut. Terus guyang itu artinya berendam tapi bukan mandi. Terus bayeungyang artinya badannya kepanasan. Dan yang terakhir adalah temirosea yang artinya tak mempedulikan.
Sakitu anu kapihatur, hapunten damung sakieu katiasa sim kuring. Upami ngaraos dongeng ieu aya manfaatna, mangga tinggal pencet like sareng subscribe. Hurungkeun loncengna meh teka kantun upami sim kuring nyintun dongeng deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.